bombastic side eye, criminal offensive side eye. Pemahaman maupun dua laki berkisah tentang cinta segitiga di mana ada dua laki-laki yang mencintai perempuan yang sama. Unsur lagu dua lalaki. Hiji tema nyaeta asmara, dua nadana nalangsa, tilu rasa nyaeta cinta segitiga di mana dua lalaki mikanyaah awewe anu sarua. Amanat lagu Midua Cinta nyaeta hubungan cinta ngan bisa dilaksanakan ku dua pihak teu tilu atawa leuwih. Besi nyaeta nyaritakeun kesedihan lalaki nu mikanyaan hiji awewe tapi ternyata lain yang hiji-hijina nu boga rasa ka manehna. Tapi aya deui lalaki nu ngudag manehna. Midua cinta teh bisa dihartikeun kumaha hiji jalma nu hanyut dina arah nu teu pasti lantaran cintana keur diduplikasi segala layangan pegah ngabawa angin ka ditu ka dieu ngaleung itu wae. Unsur lagu Midua Cinta. Tema suara nada di rasa nyaritakeun kaalimangan batur ngeunaan ayeuna kekasihna setelah pameket gara-gara seku cintana. Amanat urang ulah pernah urang ka jalma anu urang cinta. Eusi nyaritakeun hiji lalaki anu pasanganana geus babas cinta jeung lalaki sejen tur digambarkeun kawas lang layangan megatkeun sabab tabrakan jeung